kieu Kang ai urang teh hirup kudu minyuni kabelan bener eta sok sanajan beda ngaran beda nabeuh nya beda sora tapi lamun dihijikeun jadi simfoni ngawirahma bakal raos-karaosna ku urang eta ulah hayeuh ngayekeun perbedaan urang mah kudu bisa nyingkronkeun eta sileung sadayana sapertos anu bade disakseni ku urang sadayana ayeuna nyaeta kliningan aduh sumangga wilujeng nyakseni Kang Usan sumangga diaturana tingali personilna Kang tuh alah garagahnya aduh bener garagahnya kala luar juga sireum ateul di tukang nah sireum ateul hebat atuh tingali urang taros hiji-hiji lah tahun ieu saha di mana ieu oh Setrudi menik lee di mana ya aya naon kenyot ku didinya angkas apa lima apa nah saha eta kitu roda cilok ai manawi karung raskin aya Kang Gilang dan kawan-kawan alhamdulillah semoga wilujeng nyakseni
waktuna urang nyarita kibar budaya lahan muji diri lanjarkan aja seni dan budaya kibar budaya anu urang kibar budaya tempatna gelar karya kibar budaya waktuna urang nyarita kibar budaya ajan seni Sunda lancarkan ajan seni budaya kibar budaya anu urang tapi oge nyieun karya umatkeun rasa diwat rasa karya
nyebar budaya anu urang. Hebatnya ya. generasi hungkul. Generasi muda hungkulnya alhamdulillah tinggal ya Tanjuruk kawih dugikeun ka Nayagana alhamdulillah mohonnya tiasa. Cobi emprakna sakali deui kanggo kliningan Wanda Anyar. Oh, Wanda Anyar si goreng teh. Mohon eta teh Ya Allah, kliningan Kang Wanda Gilang. Anyar. Kang Gilang garapanana sapara kanca alhamdulillah mohon. Reueus nya ningana. Tiasa ngamajengkeun deui seni budaya Sunda. Tah eta. Ulah dugikeun ka kawas reog sareng calung. Tah eta. Kunaon kitu calung jeung reog? Reog ayeuna mangan ukur ayana di Parapatan. Kunaon? Reog nage kari dua kawas tukang calung nu tadi geuning. Duaan. Heuleuh. Tungtang ting tung tungtang ting tung tungtang ting di alungan 100 perak. Eta seni budaya urang nepikeun ka kitu hargana. Eta kudu dikumaha atuh ayeuna nu kitu. Tah eta teh pikiraneun urang Eta teh nya. Pikiraneun urang. Mung pikiran abi mah. Lieur Kang, pikiran keluarga ge lieur. Tapi dah. Mau pikiran batur sakura model. Nya emutaneun sadayana kumaha kaon nanjeurkeun deui seni budaya teh tiasa ngangkat harkat darajatna ieu gitu kan. Sabab nanjeurna hiji budaya teh kan ajen idanjana teh aya dina seni budayana. Bener. Eta martabak nah martabak atuh. Kan ecek dalang ge kitu, martabak hiji bangsa. Martabat lain martabak. Martabak. Saya tak ingat baik karena Holland udah gitu nya. Itu seperti singkatan, seperti SD. Eta mah nu heubeung sih. Eta mah pola baheula Ya. Lain mah ngecit. Bahasa anu tahun-tahun kapengker aya garapan geuninnya alhamdulillah Prabu Dilaya. Oh, hebat eta hebat. Anu di harita digarapna teh ku Bapak ada bener ngobrolna atuh. Aya Bapak Adena di Payun. Anu mana? Pak Ade Saipudin. Oh, mohon eta Saipudun, mohon eta. Saipudin. Oh, tos gentos. Eta teh kitu-kitu ge. Nonoman inoho ge saha tuh. Maknya nonoman meneh atas kitu atuh. Eta teh senior kasepuhan anu aya di kota Tasikmalaya. Bapak Ade saya pisan. Saipudin. Bapak Ade saya ngagarap Prabu Dilaya nama. Oh, mohon saya pisan waktu nagarapan haritanya. Alhamdulillah kaetang sukses. Alhamdulillah. Tiasa emprak kamu ajeuna alhamdulillah aya di tempatan. Mugi ajeuna sing sehatnya. Amin amin. Tiasa panginten teras pangintennya nabina urang sadayana gitu. Hah? Gitu. Alhamdulillahnya. Tah eta. Haturan Kang. Haturan wilujeng. Mohon aya Kang Asep Comel ieu teh. Asep Comel. Asep Game. Comel. Di komunitas. Aduh, alhamdulillah. Di nagarapan ayeuna dua rumpun. Sami etanya sapertos kamari aya garapan Prabu Dilaya, ayeuna ge aya garapan enga deui. Anu aneh ieu teh. Aneh, abdi ge teh cenderang. Kanggo Kang Ocin mah ieu teh asa engal pisan. Tah eta meureun ilmu. Kanggo engke teh naon ieu anu bade dipintonkeunana ieu timpul anu digarap ku Kang Gilang sapara kanca. Ari timpul teh naon Kang? Eta mah langkung pausna engke sabadana dijelaskeun ku nu gaduna Kang Gilang. Sumangga wilujeng nyaksani pintonanana.